Teh, bobo di dianya. Wiwin lepak tak Isah. Atuh Isah tengah gerubuk leuwas. Oh nya mangga. Sok dipayun. Teteh mah ke acan tunuh. Isah ngomong rada tarik. Wiwin ungeuk. Ngagoler deui dina kasur bari nangkep guling tibrak deui. Isah teu wani kaluar ti kamar ngan ukur ngadedengekeun bari hate mah teu puguh rasa. Aing lain jalma bager, tapi terido mun budak kudu diurus kudu demit. Sabejad-bejadna aing, tapi aing manusia. Kalau aku mah oge, budak kudu kabawa ingkah ti ieu imah. Wanci sareureuk kolot, Isah kakara nepi ka imah Bahrukma. Panto imahna digedor, kajen teuing geus bareureumm ge. Asal bisa nepikeun sagala rupa nu parandapan di imah welas. Sakalian rek minta tulung hayang mawa Wiwin kaluar ti imah eta. Saha? Wayah kieu rek nanahaon atuh. Sora Bahrukma. Brai, panto dibuka. Bah, ieu Isah. Teu dititah asup, kuno buka imah, hideng diheulaan asup ke tengah imah, geek diu, bari ngahegak capek. Aya naon sah? Tas di mana? Mak, ieu nya Isah. Enggan hudang. Bahrukma magehan sarung. Pajojoh keluar di kamar, bari ngadiewang poci, laju nyicikeun cai kana gelas, diasongkeun ka Isah. Nuhun mak. Abdi panggih jeung Wiwin jeung bapakna. Cilaka geus dipangaruhan kula lembut mak. Abdi paur Wiwin di rogahala. Cek Isah ari weus-weus. Majojoh jeung Bahrukma silih leret. Be, ari maneh Isah sok jijieuna nanaon teh. Cikeneh ti dari ieu kabehanana. Malah mah tah ngirim bea sakarung. Lalembutna nahaon sok ngacapruk ngomong teh. Bahrukma seuri bari nuduhkeun bea sakarung di juru imahna. Isah olohok, hatena tu geunah, pinter jurig teh. Jigana miheulaan ka dieu, nyaho rek ditarekahan sana nikahan Wiwin. Be, kudu kumaha? Isah ngahuleng. Isah, aya naon nu sabenerna? Cek saha Wiwin rek jogahala. Pan sakitunya aheunana indung terena ge. Pajojoh mencrong ka Isah. Demi Allah mak, abdi panggih jeung Wiwin maturan salila saminggu. Loba kajadian aheng di imahna, idung terena lain jelema tapi jurig. Cek Isah. Isah sok kamana wae ari ngomong teh. Bisi aya nu ngadengieun ari taeun teh. Pajojoh ngagebes. Isah ngarasahan jelu, eueuh nu percaya kan omonganana. Mun geus kieu kudu kusorangan melang ka budak, waktu geus samporet. Nyaan jurig teh ngakal pisan, kaciri dicikna. Mun nya mah manehna nyaah, teu kudu miheulaan manggihan Bahrukma jeung mangaruhan sangkan teu percaya ka Isah. Sakali deui Isah ngarasa peunggas harepan hayang nyalametkeun budak. Keun wae bapana mah da geus kagok nyawa ka Isah. Ngendong di dieu sah, geus peuting. Pajojoh ngojengkang ka dapur ngahiap bisi rek dahar. Moal mak, rek lembur we ayeuna. Cek Isah bari ngaregot deui cai herang. Bahrukma teu ngomong ngan ukur ngarindat ka Isah. Isah cengkat, pamitan rek mulang. Sakitu dipaksa seneng ngendong, Isah keukeuh rek balik ka lemburna. Turun ti imah Bahrukma bari mawa hatehan jelu jeung tu geunah. Isah luak liuk nitenan jalan lupa roek jeung diiseun. Eueuh jalma saurang ge ungu lampreng dipirig ku sora jangkrik
jeung angin nu hiliwir, Isah lempang nuturkeun indung suku. Keur lempang nyerangan, kabayang nalamunan Isah, welas keur nyengseurikeun manehna bari mupuas. Tarekahna rek mawawiwin geus bugag di tengah jalan. Isep geus kasirep, kitu deui Bahrukma nu geus manggihan kuburan welas. Kadenge suara mobil ditukangeun Isah, reg eureun pet kana mobil nu sarua eureun. Di jero mobil turun awewe jeung lalaki bangun salaki pamajikan nyampeurkeun Isah. Teh, punten bade tumaros. Uninga bumina Bahrukma carogena majojo. Cek awewena. Terang, abdi nembe ti bumina. Mung rada tebih. Dupi ibu sareng bapak ti mana? Isah kerung nyidik-nyidik dedegan mah jiga ti kota. Abdi Anita. Ieu pun lanceuk sastro di Cirebon. Abdi mapai raratan makam pun bapak. Kelersan Bahrukma nu meresihanana. Sakantenan bade masihan kangge rokok. Tembal Anita. Mangga, ku abdi dijajabkeun atuh. Isah ungeuk. Dupi teteh bade ka mana? Ka lembur. Tembal Isah bari nuturkeun asup kana mobil. Geus arasup kana mobil, Anita ngobrolkeun yen hayang ngayakeun tahlil keur bapana. Sakalian rek maluruh makam welas. Almarhum welas teh kantos aya urusan sareng pun bapak. Abdi ngaraos dosa, margi terangna kaayenakeun. Duh, hawa tos welas, tos dikakaya ku pun bapak. Kapungkur kasusna teu kaguar. Sanaos tos teu araya, tetep abdi salaku ahli waris pun bapak ngaraos prihatin. Cek Anita bari ngeluh. Isah ungut-ungutan, kaharti mengulas keukeuh hayang jadi jalma. Sing horeng aya dendam pribadi nu acan direngsekeun. Niat Anita ge hayang sasadu ka kulawargana welas nu jarum meneng keneh ngan hanjakal kulawarga welas geus tumpur harita basa welas diculik. Imahna diduruk, indung bapana maraot ka beulem. Heuleuh, kutan teh kitu kajantenanana. Isah oloho. Anita nginghak rasa era boga bapak geus ngalakukeun kasalahan anu gede tapi teu meunang hukuman di dunia. Inggis jadi matak ke anak incu kahareupna. Abdi hoyong sakantenan tahlil kangge bulas. Mun seug aya di kieuna ku abdi bakal dijamin kahirupanana. Kitu teh. Nepi ka imah Bahrukma kabeh tarurun tina mobil arasup ka imah. Muka beneran can sarare deui. Anita dibagiakeun bubuhan geus kungsi panggih jeung Bahrukma. Anita langsung nyaritakeun maksud kadatanganana ka dinya. Hayang neangan makam welas keur nebus dosa bapana nu geus ngancurkeun hirup welas. Makam welas Juwati teu kakorednya mah kaburu keung. Cek Bahrukma. Oh, jadi abah uninga. Anita mencrong ke Bahrukma. Soaknya mah. Bahrukma nyiku majojoh, nu disiku ungeuk. Isah loba omong. Sanajan teu kaharti ku pamikiran Bahrukma, sakitu geus nganyahwankeun makam welas tapi ngangles pamanggih Isah. Tuh, Bah, sidik aya kuburanana pan? Isah ngadilak. Loba nu ngaran welas teh nyi, beda jeung welas nu ieu. Bahrukma rada tegeug. Teu langkung abah. Isah jamendud. Peuting eta Anita geus nyieun rencana mereka makam deui ngan anteur ka Bahrukma. Ku Bahrukma disanggupan. Isuk dijemput ku mobil babarengan ka makam. Isah dianterkeun nepi ka golodog imahna. Nuhun, Bu. Cek Isah. Teteh, enjing ngiringnya ku abdi disamper. Cek Anita. Isah ungeuk. Sekalian hayang nyaho makam welas. Sugan aya bong bolongan pikeun narekahan Wiwin nu jadi anak.
Geus cukup sakali papisah bari jeung lila aya tauna. Saprak budak dina aisan keneh nepi ka kiwari. Pikiran Isah mimiti kumalayang nyawang ka nyeri ka perih welas nu dikakaya ku Juragan Karta. Mun segrek males ka nyeri, naha make kudu mebeut meulit kana kahirupan Wiwin. Wanci haneut moyan, Anita nyamper Isah nu geus saged. Nungguan ditepas. Teteh, nepangkeun ieu Ustad Amar nu baris mimpin tahlil sareng ngadua di makam engke. Anita ngawanohkeun Isah ka Ustad Ngora bawana Anita. Wilujeng enjing Pak Ustad. Isah rengku. Ustad Amar imut bari unggeuk. Hayu teh, bilih kabujeng siang. Anita ngaleng Isah dibawa asup kana mobil dituturkeun ku Ustad Amar. Bahrukma jeung Majojo arasup kana mobil. Teu lila geus nepi ka makam. Teu hese neangan makam welas jeung Juragan Karta. Mimiti diburu teh makam welas. Tah ieu makam welas teh. Bahrukma cingogo. Makam geus lalening padahal teu kaburu ka koren. Cari ngogo ngurlingan makam welas dipepuhan ku Ustad Amar. Nu aya di dinya husu maca doa ka asup Isah. Ngadoakeun welas sangkan rohna, lelembutanana tenang, teu marakayangan rek males ka nyeri. Rengse ngadoa di makam welas, parindah ka makam Juragan Karta. Ieu makam almarhum pun Bapak. Anita nuduhkeun makam ka Ustad Amar. Ustad Amar ngeuk laju cingogo. Musejen narurutan milu cingogo rek ngadoa. Karek ge maca Yasin sababaraha ayat. Langit angkeb jiga rek hujan. Angin ngagelebug nebat tatangkalan. Daun garing nu katebak angin haliber pasuliwer. Sora angin beuki dieu beuki handaruan. Ngan anehna di lebah makam Juragan Karta hungkul. Allahu Akbar. Mugia sadayana ditangtayungan ku Gusti. Cek gerentes hate Isah bari tanggah neuteuk mega nu cedeung. Hatena mimiti tagiwur inget ka Wiwin. Aya rasa kaduhung ninggalkeun Wiwin. Matak naon mun harita langsung dibawa ingkah tidinya. Nyaan we rengse maca Yasin, hujan ngagebret jiga nu dicicikeun ti langit. Dibarung ku angin jeung dordar gelap mata keung. Hadena aya saung keur ngiuhan. Pak Ustad, abdi nu da pitulung. Cek Isah muka beneran ngiuhan paduduaan jeung Ustad Amar. Teteh ulah nyebat Pak Ustad atuh. Akang we. Walon Ustad Amar bari ngadegdeg kabulusan. Muhun Kang Ustad, pami teu kaabotan. Abdi nyuhunkeun dijajab ka hiji lembur, hoyong mapagkeun pun anak. Cek Isah semu era. Kumaha dongengna teh? Naha ka abdi? Ustad Amar kerung. Dredeg Isah ngadongengkeun ti mimiti papegatan jeung Isep nepi ka dicaram panggih jeung budak. Dipikangewa ku kulawarga Isep jeung lalampahan Isah neneangan anakna. Nahan rasa kasono kapeurih jeung katunggaraan. Jadi awewe nu geus dicap awewe tukang salingkuh. Abdi tos tobat, tos janji moal nyieun kasalahan nu sarua. Abdi hoyong nulungan Wiwin keur nebus kasalahan abdi. Kumaha we carana? Insyaallah abdi mung tiasa ngabantos sakadugana. Sing yakin ilmu Allah moal aya nu ngelehkeun. Tembal Ustad Amar. Isah ngarasa regreg. Rek mercayakeun ka ieu Ustad pikeun nulungan Wiwin sangkan leupas ti pangaruh welas. Nu ngamangpaatkeun budak jeung Isep keur males ka nyeri ka kulawarga Juragan Karta. Hujan
taat oge. Nuntutan rasup ka jero mobil, dirinya ngajugjug ka imah bahrukna. Anita rek ngayakeun tahlil 7 peuting pikeun welas jeung bapakna. Diayakeun di imah bahrukna. Sekalian ngondang urang lembur di dinya. Masing seueur we nya bah, supados pangduana Abdol. Wios waragad nama ti abdi. Ustad Amar ge nyandak santrina ti pasantren. Cek Anita. Mangga Bu. Bahrukna unggeuh. Mimiti peuting ieu rek diayakeun tahlil. Urang lembur daratang, nu jauhna, nu dekeutna, pisuklakna, pisiklukna ngadegdeg rek tahlil. Santri bawa Ustad Amar ngaleut ka imah bahrukna, nepi ka nyieun tenda jeung nyewa kursi sagala. Bada isya tahlil di mimitian, Ustad Amar jadi dalangna. Isah ge milu tahlil, bari hate mah dijongjon ingat ka Wiwin. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, rarabi kaririwa bagian kagenep. Salajengna diteraskeun ka rarabi kaririwa bagian ka-7 tamat. Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.